Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu urang bade ngapresentasikeun kawih sabilulungan jeung mojang priangan sarta unsur-unsurna. Pengertian kawih. Kawih nyaeta lalaguan Sunda bebas. Naon sababna kawih disebut lalaguan Sunda bebas? Umpama ditilik tina rumpakana, kawih mangrupakeun karya sastra Sunda, wangun ugeran atawa puisi. Upama ditilik tina kakecapana anu aya dina rumpaka kawih, kawih mangrupakeun puisi anu henteu kaiket ku aturan, sapertos aturan anu aya dina pupuh. Unsur kawih hiji jejer atawa tema nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ka pangarang kanu maca. Jejer dina kawih teh rupa-rupa aya nu ngeuna kaagaamaan, kemanusiaan, cinta kalemah, cai jeung sajabana. 2. Nada jeung suasana. Sikeun pangarang nu jadi sabab aya suasana nu kurasa ku nu maca atawa ku nu ngaheulakeun kawih. 3. Rasa. Jiwa kawih. Rasa dina kawih bakal karasa nalika dihalalkeun. 4. Amanat. Pesan pangarang kanu maca atawa kanu ngaragebkeun kawih. Selanjutnya kita masuk ke materi utama nyaeta rasa jeung nada kawih sabilulungan. Rasa nu aya dina kawih sabilulungan nyaeta rasa persatuan anu kukuh. Aya dina lirik sabilulungan kukuh persatuan. Nada nu dibawakeun dina kawih sabilulungan nyaeta nada nu ngajak kasarerea kita silih gotong royong. Aya dina lirik sabilulungan urang gotong royong. Tema jeung amanat sabilulungan. Upama dititik tina tema lagu atawa kawih sabilulungan nyaeta ngeunaan gotong royong atawa silih tulungan dina kahirupan. Sedengkeun umpama dititik tina amanatna, amanat kawih sabilulungan nyaeta yen urang teh kudu gotong royong atawa silih tulungan. Urang ulah nepi ka peupeus atawa papisah, kudu tetep bersatu babarengan ngabasmi pasalingsingan. Rasa jeung nada mojang priangan. Rasa anu aya dina kawih mojang priangan nyaeta rasa anu endah. Sabab ningali mojang priangan anu kacida geulis aya dina lirik mojang anu donto montok sono nu nempo mun tepung sono ka mojang priangan. Nada nu dibawakeun dina kawih mojang priangan nyaeta nada nu nyaritakeun awewe geulis nu dipikaresep aya dina lirik gareulis maranis disinjang leuleunjang estu surup mun lempang mojang priangan. Tema jeung amanat. Tema lagu atawa kawih mojang priangan nyaeta ngeunaan kageelisan mojang priangan. Amanat anu aya dina kawih mojang priangan nyaeta nyaritakeun saurang mojang priangan anu lempangna ngagandeang siga nu tara karingrang. Teh nyaeta mojang anu denok, ayu, tur lejang. Sanajan make kabaya sederhana, tapi nambah cahaya jeung oge lucu sarta nyari. Sakieu ti kelompok arurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.